Bismillahirrahmanirrahim. Sabada Allah ngajelaskan seperti eta, Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia ieu hatena bisa berubah. Barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal, aya anu asup ka ashabul jannah, aya anu asup ka ashabun nar, aya dina ashabul a'raf. Tah barang geus ngadenge kos kitu teh tah diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero qalbuna. Deuh aing lamun henteu berubah ieu rempan amat jadi ashabun nar, nu tadina nyokot duit bank eureun nyokot duit bank, nu tadina ngeureudit aing mun paeh isukan kumaha haju engke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpang jadi ashabun nar, tobat nyana nambahan kreditan beuki jero atuh tama kos kitu eureun. Duh nu kamari aing ambalayah ya urusanna sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok, nu zina, nu kitu keneh bangsa judi. Tahun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot. Ieu naon hartina? Duh aing hayang berubah ieu lah, tobat ka Gusti Allah. Ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang, tapi diharapkan perubahan. Iya nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae. Aduh ya yang di akhirat kumaha bakalna ieu, urang ge boga perhitungan ieu. Sorangan ge ngalamun bae di imah aing mun kuari paeh ye ke salat rapih encan ya aing ge kodoaneun aya keneh teh eueuh karasa ku sorangan ieu anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu karasa ku sorangan nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nyana nganiaya ka aing neangan aing kumaha ieu anu pernah ku aing dianiaya sabara urang be mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu. Aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu. Apa nyandung deui bae kagok ieu. Eta dipikir ku ari teh. Ieu lain lalagaan hirup teh horeng. Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan. Ya aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema, ku bloon-bloon teuing ya aing jadi jelema teh. Kuari aing dihebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat, dihebat-hebat di jawara-jawara. Engke di akhirat bakal kumaha ya aing. Ji. Tuh, sia mah kakarak sakitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae. Sia mah sok gajusieunnan karak sakitu bae ge. Atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna. Saya masuk salah bae moal atuh mal nyandung buku dititah atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha rangda nu teu boga salaki saha nu ngurusan nya lamun teu dicandung atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan ngaragap dada be mun aing jadi rangda nyangora keneh haju aing meureunanan eueuh nu mileuleungkeun aing ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah teu daek bae karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian eueuh nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan Kak gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan henteu naon henteu geledeg sing jeleger
lamun awewe anu ngarti seperti eta ngarti ke Al-Qur'anul Karim insyaallah. Nah ini diharapkan teh perubahan urang maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunna tu kene pergaulan umur teu nyaho bae isuk bapa geto mangkaning ye kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah. Mun kamari urang cinta ka Tuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 di minggu ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galedeg gede urang hese dek berubah teh hese jasa boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula hudang jam 2 jam 3 lalagaan hayang hudang beheulan ulah waka ibadah hudang ngaroko HSDI beheula sakitu bae ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah deuk ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urang senggang kemudian atuh sehat deuk dimenangkeun we 100 mah eueuh tah pikiran kadinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambu jadi nyarekanan guru ieu kira urang perubahan tanya diri urang sedengkeun paeh teu nyaho bae isuk bae pageto sia can berubah pikiran perubahan baheula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul araf kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul kemudian Kangjeng Nabi teh dibere mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah. Nah ieu khusus jang ahli Mekah umumna jeung saantero jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae singade kumaha ieu cek Gusti Allah walaqad ji'nahum bikitab yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an ya Quran Muhammad bejakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Quran bedakeun anu di jero Al-Quran teh fassalnahu ala ilmi kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Quran teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa caritaan meme Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam. Caritaan tentang anu zahir, caritaan tentang nu gaib. Sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah. Sabada alam barzah ke bakal aya teh alam mahsyar, ba'as. Sabada ba'as teh ke bakal digiring mahsyar. Di mahsyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia. Quran teh geus sabejakeun kos kitu bejakeun kali Mekah. Khususnya kali Mekah umumna santero urang kuari jadi nyaho. Sanggeus ditimbang teh kadeu ku urang tuh
jembatan Shiratal Mustaqim. Mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu. Kaula geus ngajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum, timimiti hukum nu wajib, datang ke hukum nu haram, hukum nu sunnah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin. Kanyahoan tetelein jajadianan nyaho kaula rincian-rincian Al-Quran nuku kaula ditibakeun dibikeun ka anjeun Muhammad sampaikan ke ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan-caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum-kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin, nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi, nu disiksa ku Allah melalui tsunami, melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan, kodok dan lain sebagainya. Tah dina Al-Qur'an geus aya caritakeun ka ahli Makkah. Dicaritakeun deui di jero Al-Qur'an teh tentang wa'di, janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga. Mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka. Bejakeun Muhammad kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula ja aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi minun sebagai petunjuk. Ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan. Urang deuk dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan. Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasona sia dek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budayana budaya Islam budaya Al-Quran baca Al-Quran bejakeun budaya-budaya Islami. Yo geus aya dina Al-Quran ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Quran sebagai petunjuk. Endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Quranul Karim aya di jero Al-Quran sebab Quran mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Quranul Karim sebab Al-Quran geus dijamin sebagai hudan pituduh. Ndek leangan ilmu naon deui aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing tasbih siapkeun Al-Quran teh hudan sebagai petunjuk. Ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Quranul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Quranul Karim. Sedangkan lamun dibaca ayatna ilqala Yusuf li abihi ya abati ini raaitu ada asaru kaukaba wasyamsa wal qamara sajidin dibaca 75 kali kuari tiupkeun ke arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ke batu segede pop sia mun aya jelemana timpahkeun ka tarangna dah ujiana mun teu ngudag jago hudan ndek hayang naon coba ayo Masya Allah je ulah dikira geus cukup ieu hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon
hayang mahbur loh dinawi negara Indonesia hudan terangan petuduh dina Al-Qur'anul Karim cara berpemerintahan, cara berekonomi, cara berbudaya, cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Qur'anul Karim hudan. Lamun ente sebagai obat muslimin kemudian ente dengan petuduh lain melalui Al-Qur'anul Karim godot wae siang ke cek Allah Quran baca minta petuduh ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Qur'an hayang naon sebagai hayang gagah jago tidak Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadele ku jelema iya pokona mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung teg tengah peuting ulah make lampu moal kadele ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Qur'anul Karim buka Al-Qur'an sebagai petunjuk ayatna ieu walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat nu nyaritakeun hudan urang dina alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam kunaon kalau bawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi berekonomi Yahudi berbudaya Yahudi atupan urang mah aya kitaban hudan liqaumi yu'minun Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan takur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim baca Al-Quran ayat kabeh dina Al-Quranul Karim urang mun maca soal jinayat soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia aja teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul adapun praktek-praktekna teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Quran ngajelaskeun ge ulah hese-hese urang dek cerita hayang puasa Al-Quran baca ulah puasa ngalewihan teh Al-Quran ieu mangke cak ahli hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting nya luncatkeun bukana abeh gagah sia haju bukana make cabai rawit 7 atuh geus siap-siap bae sia sariawan paeh sia ge Al-Quran buka dek make naon aya dina Al-Quran dek naon geus sebagai petuduh Al-Quran urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Quranul Karim kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Quran hudal liqaumi yu'minun sok geura ge bakal mantep ngan urang maya nafsu di awak urang jadi urang manuturkeun teh kahayang nafsu urang lain nuturkeun petunjuk nu mantap tinggal ditunggu baik siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pamarentah jeung rakyat berjamaah maling beda bahasa doangnya nama bahasana korupsi urang mah bahasana ngagarong maling nyopet ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid
cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksud nama lapad makna nama eta-etan korupsi maling garong maling maling copet maling teh mantap kata kos gitu teh ngaranna alfadun mutaraddi alfadun bimanan wahid ngan keren doang korupsi keren kadengna padahal eta teh garong bupati korupsi bupati garong gubernur korupsi gubernur garong tapi orang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur orang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang sebab bahasana dibaguskeun tapi lamun kieu mah woi gubernur orang garong tah urang kadadar rada asup hah garong masya Allah ngagarong nu satu ngagarong nu urang je emangnya ngagarong atuh garong sarua bae ai urang ai sia mah copet cak gubernur sarua aing garong sia copet Masya Allah karim hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun jeung sebagai kadedeh kanyaah rahmat ka kaum anu arariman cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah endeu kumaha datang rahmatna lantaran urang nah teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim nah kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahuk horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos gitu geus itu bae sisian dengkeun barang kurang ditingali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ya awak lamun ditimbang di maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teja berjamaah pan ngagarong ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah palingnya meureunnanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia atuh teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atau pugu sia sanggup tante coba curug sia heulan kasamawarkeun ulah samawar kembang api bae ulah kembang api rokok bae rokok melentung nyeri tah sia endek siap tante ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tuh nu geus bang geus anu ieu mah kahareupna mah teh saya kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan bae kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyahon tuh umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad-ustadna jadi diteluh mendingan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun isuk pae sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati kitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunanan gaji bupati coba sanu nyaho belah dia gaji bupati sabaraha duit ngomong sih ayo
tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cak aing mah hirup ieu babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan teu nyaho nya nama gaji bupati sabaraha duit teu lebeng sama sakali henteu bae geus komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden belah presiden urang teh Jokowi sabaraha gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugus sia nu ngaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu masyaallah paingan kumaha teu korupsi kumaha nah ieu ge belah dia mun ditanya teu nyaho barego kabeh sok doang make jas segala naon gaji bupati teu nyaho nya ge sabaraha gaji bupati ada teu nyaho emang urang mah emang beberapa babarengan jeung urang lembur kabeh urang mah nges kajian orang mah orang lembur kan penting di akhirat kasor gak kajian nyana di itu nu hebat make dasi kana raka lah pokoknya mah orang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa orang ka mana waduh aja sok itu tungtung nama di dunia bodoh di akhirat can karuhan yang usaha naon bae ka bawa ka jero salat tani ke bawah ke jero salat urang jadi guru ke bawah ke jero salat urang jadi politikus ke bawah ke salat urang dagang karung goni aya bae segala rupa aya bae Masya Allah eueuh ditinggalkeun anak ieu teh kumaha coba ieu teh kumaha eueuh nu ditinggalkeun ke salat kayak komo di luar salat tah ieu urang geus hampir nyarupaan ka Yahudi tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi dosa anu leutik dosa anu gede hampura Gusti ieu kalimatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina tenurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti kita maca eta hitatun ketika berangkat masuk bari tunggul hitatun diganti ku nyana habatun dunia malah titah tungkul teh endahan ngeson nah naon tuh ngesot jangan فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ titah maca hitatun hambatun titah wadkhulul baba sujada tungkul ngarengkuh endahan ngesod nya make birit esod make birit nanaona cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitotun nomor kedua na tungkul kita ongkos anu ruku lah kos turuku gitu dong kok ulah ngesot ulah tetep mereka bimandek habatun bari ngesot habatun Kanjeng Nabi Musa geges-gedeg bae wara rese amat sih kau barang datang ka ditu teh atuh asup da geges teh bentah hampura asup da geges teh DPDP nu di dieu teh kemewahan dunia keayaan kasuburan boh ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih boh ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya palawija tinimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung saja pada araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang urang geus ada ieu awas ketika orang dibere dahareun inuman eta ngan babalik ka awak doang haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo tahu jumbo kan untung tuh coba ayo iya pagawean roh na mana kolbu na mana mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak coba ngurusan ruh baik ay urang disyariat makan urusan ngan sakadar zahir bae ieu kolbu mah teu pati diurusan mentak lamun jelema
teu ngurusan kolbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai makin hayang di kiai-kiai lamun geus hayang di kiai-kiai lamun teu dihormat nya nama manyun mah teu dicium beleungeunna teu dicium tangan nya nama geus dicirian teh si eta tilok cium tangan ka aing awas ku aing sia dicirian ku nya nama teh eta kiai goreng hate eta nu kos kitu. Emang ge kabehan ge osok sih goreng hate mah. Ayo mencet embe kula ge osok goreng hate. Diiris-iris digoreng. Hate embe eta mah. Tuh. Lamun urang teu ngurusan kolbu, ketika urang jadi lurah takabur, ketika urang jadi DPR takabur, ketika urang jadi bupati takabur, ketika urang jadi gubernur super takabur, ketika urang jadi menteri super takabur. Ketika orang jadi presiden XXX XL jadi takabura XXL pohara eta naon teu ngurusan kolbu ulah kajeun teh mah geus parantina nu sugih dagang nu sugih usaha nu tani pejabat takabur parantina kiai makan lain paranti takabur tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae. Hai, kaing sia tuh nanya pada kiai, tuh nanya sia, ngaji kemana? Ngaji kok tukang lauk baik, kiai. Lamun disebut kiai karakter, isuk mamanya naik atuh setik. Eta kan penyakit terus gitu gara ada penyakit. Dunia penyakit. Nah. Itu diurusan ya nu batak ngurusan awak lo babari ketika orang puyang bodrek teu mempan itu prokol teu mempan kene bae naon kata dagorin leng-lengannya nangis bisa kan orang geus beres masih kena kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kena opnam orang di opnam dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah orang ka Cipto Cipto kurang hebat Singapura Singapura masih kena kurang kena bae Jerman ya Allah eta orang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak kurang teh hasud kunaon teu pernah dibawa ke dokter coba sekali-sekali orang datang ke Usada Insani siapa nama saya Pendi oh iya keluarnya apa saya hasud pak iya pak penyakit batin saya pak katanya kata kiai uci suruh ke dokter jadi saya ke dokter sini. Wah ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi itu jemput ke pengurus dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter ya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk. Kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh bawa ke dokter ka mana dokterna ka mana ya ka kiai datar urang ka kiai Waalaikumsalam nurutkeun cek ki uci aing lah datang ka kiai lah ceng abah di mana ceng aya di jero apa kenaon abah nonton TV puyang nyana aing deuk berobat orangnya aja gering wah teu beres si kiai itu ya bebeja nyana bah ya tamu dahareup tamu saha gitu oh si Pendi teh teman kada kunaon mama keur neuleuh bola ieu babarengan jarakan neuleuh mah neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok deui nah neuleuh main bola aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu berarti lain kiai obat lain tukang obataneun teh mah kitu. Pindah deui ayo aing boga kreditan ieu lah coba pendapat ka kiai. Coba nyaho.
Assalamualaikum. Salam. Sia ye. Oh, alhamdulillah. Diuk. Diuk minum. Enon tuh kula dek berobat ka kiai. Enon tuh. Kula ngridit mobil ieu 3 tahunan ku ai ayeuna 1 tahun 2 tahun deui can kabayar. Ieu kumaha minta doana. Sakalian lamun sadek bayar nu mama ge nu mama. Ieu can kabayar, pangmayarkeun nya. Goblok henteu coba. Ieu tolol ieu mama ya. Jadi aing ka babandulan ku nyana. Geus mah aing boga babandul, nyana leuwih buat deh babandulna. Tak agak ledek gitu. Tungtunan bapentah. Eta lain kiai kos gitu. Duk bana tuh. Lemun urang awak puyang awak gering ka dokter jelas rumah sakit na. Horenganan batin mah eta tea ka mursyid. Memantak eta guru tariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur. Sebab kadeuleu rangka manusia. Ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubul dunia, hubul jah, kanyahoan eta. Nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu. Nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisa henteu ujub. Nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud. Nu mantak ulah ge hayang ka alam ku batur nyana geus bisa teu hayang ka alam ku batur. Ketika cak kiai, hei dulur ulah hasud, cak tatanggana, nyana ge hasud. Mun aya kiai, ulah sok hasud teh ya, artina sirik pidik. Batur anu sugi urang, ayeuna hasudan urang nu gering, eta nu kitu tarana hasud. Dulur ulah sok hasudnya, cak tatanggana, deh. Nya lagi hasud. Nya lagi kamari ribut. Jeung adina, nya lagi ribut kamari. Tuh, mal bisa. Tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kan. Nah ieu kan Kanjeng Nabi Musa nabi rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha. Ketika berangkat titih ka Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syaratna teh qulu ittatun awas kudu maca hittatun ya Allah minta hampura ka Gusti. 2 wadkhulul bab asup ka lawana sujada togol mendep. Nomor katilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum geus datang ka ditu silakan. Anu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesod lempangna leuwih teuing. Akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa. Persyaratanana 3 kok ieu kuarikeun mahiwal. Aduh Gusti, abdi geus kurang kumaha capek. Lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan, tapi memang buah kawarahna Bani Israil teh kos karari. Ieu dipimpin ku nabi. Atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar. Pantes jak kiaina ge kos kitu. Cacak ku nabi masih kena mahiwal. Kanjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun, kemudian manehanna Kanjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkeun sagesa turun kena bagi 2 kena maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu iman kami saksian cek Kanjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kanjeng Nabi kadi bulan turun set belah 2 plak nu hiji asup kadi terus keluar deui maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa qala rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab makos gitu ketika henteu diberi hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kanjeng Nabi bege kos itu teu komo urang
mata kurang geus susah kadar sakula mah mata sakadar nyampekeun dulur bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah gitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu-ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa entah budak ngadu kotok geus bae ngomong geus nyanan terus bae atuh geus asa ulah kadorakaan doang apalagi jeung pejabat ngaji geus ngade ulah sok korupsi ajunya na maling bae terus sabodo eta mah kabagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititaso teh dakwah ai dae ke narimana ente mah tong geus eueuh naon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihanna ge akur bae nginaheun bae sebab naon eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang minta dibere ala kadar bae mah anu gering minta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal gitu doang beres nyageurkeun nu mehkeun mah Gusti Allah kitu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat toh lamun urang batin urang geus bulet ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kulat ya itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mau masjid pinuh nyana seserian cak imamna teh seserian saha eta budak Buandeng serina lain sakadar seserian biasa buandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha teh budak beres Assalamualaikum langsung lain wiridan langsung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa. Ini kan tempat sholat, lagi ibadah kepada Allah. Jangan ngeganggu. Jadi kalau ngeganggu itu, satu kamu batal sholatnya, kedua ngeganggu. Udah berapa kamu itu dosanya? Jangan, lain kali jangan ya. Awas kamu. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Ada nasi. Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan. Saya kenapa makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai keur endek ngimamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolol teh Kiai. Pan eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranana. Eta Kiai langsung Masya Allah, katebakeun ku nyana. Hate aing, ya Allah ya Rabbi. Isi dah langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkalan. Nanti ke rumah ya, ke rumah ikut. Langsung diajak kayak. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf. Oh jangan sama saya, sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Khalil kuari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu bae di urang mah tuh. Katimus aya. Katimus cucur atuh aya. Urang mah isin nya naon sangu doang. Ayo urang apa? Ya Allah, ya Rabbi. Gegetas aya. Urang eta kanyahoan. Ku ahli Allah mah kanyahoan. Moal ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh sehingga Imam Ghazali pan kaget bebeja ka mana kunaon kula ku batur mah dikiaikeun ayo ari kula mah pan adi kula anak emak eta teh mah mun ka kula panggil coba mak panggil Ahmad
batur nggak makmum kakak sia teh pan kiai gede batur nggak hormat sia teh nggak makmum kunaon ente kunaon sih mak nggak makmum tuh moal mah emang kunaon itu getihan atena getihan oh najis pan getih mah masa kula nggak makmum kanu aya najisan panggil deui ka sore mah geus gali adi sia ku mah geus ditanya aja kunaon cenah mak cenah najis sebab hata sia getihan atuh embung yang ngamamumkan aya getihan wajan najis masya Allah ma ampura kula keur ijtihad head kula keur ngaijtihad hukum head ieu teh aya berarti kajahoan ku adik kula berarti luhuran adik nanti heula kakarak deui hampura di dinya lah mulai Imam Ghazali ruda langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pemajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici me di kubahna tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang usulillah. Imam Ghazali lain sambarang geus 13 tahun geus usul. Geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui. Balik deui nya ka negeri Tus di Iran. Kakarak deui nya ngajar. Pohara jasa. Kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horeganan kiai nu kos kitu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh ieu mah pan bol marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhal DRS-nya DRS mandi ditegor mending DRS-nya anu nang meuli eta kan eta kos kitu da naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam je cak Imam Ghazali saya udah sok nyalakeun aing ye cenah ki uji mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali aju cenah teu cenah aju kiai ku mah tuh kieu sia mesti aing mah aing henteu maksudna cenah kiai kitu dan teu atuh aing kadang-kadang kitu Imam Ghazali aing mah nyampikeun emang di lembur teh sok nyampikeun saralah bae ki uji mah ngaharamkeun anu ki uji mah neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah tuh kan cek Imam Ghazali jadi cenah tulah disampaikan endek bae aing mah nyampaikeun endek bae mah sabodo teuing mah sia bae eta mah manya ya ceramah make DPR teu kira-kira budak teu mah alabatan Abu Jahal ge bapana deui Abu Jahal tah mah belah di tun Abu Jahal 2 kilometer lah ya Allah ya Rabb kumata kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika tita hittatun endahan habatun ketika tita sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha fa arsalna alaihim rijzam minas sama ubang kawarahna kaum Bani Israel tenurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seuneu ditambahan ku angin wah suasana panas nembus langsung ka jantung percis kostoun sing gelepak jelema guplak parai
sabaraha seketika eta anu paeh wa mata bihi minhum fi waqtin wahid sab'una alfan seketika eta keneh paeh 70.000 manusia gelepek kabeh kostouna blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama kunaon ieu bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murka nya teu daek ibadah Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kufur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad Kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat. Urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng, lain di zaman sahabat, tapi di zaman Ahok. Urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng. Disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu. Can ngadenge. Urang ku hari kakarak gadenge. Ieu ge kabeneran teu ngabesan poe Minggu ieu. Kakarak ngadenge. Nah ketika nikmat diganti jadi siksa ke lantaran kita syukuran jadi kufuran moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa. Kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah tungguan. Kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur didahar keneh bae. Ketela didahar keneh bae. Eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala didaharna eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet nyaho aing kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia urang nyaho sia ka gatet didaharkan masyaallah yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur bees ngaranna naon eta ngaranna gur-gur cak aing tadi gur-gur ngamang keneh bae sia mah didahar hese tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba asal magrib dararatang kadinya lip jabar jabar ba bate jabar tatu jabar satasa mata sinar sia mata sia jauh nggak lembur ayo coba ge urang maghrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke mushola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha dituplak cabe bagus kumaha dituplak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta Masya Allah ketika derep bebarengan urang derep asal geus dititah mah burang kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa menang 2 poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung hararese jasa kebersamaan Masya Allah pohara jasa haji bebejakan numogana ya kula tas ngagampung menang sabakul bawelos yang sia tuh coba ya Allah ya Rabbi papa pohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu haji ieu dibagi terus dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah Masya Allah kamari ieu teh ke zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieu zet jual beli motor beli mobil zet BAKB terus beak baru makmur imah jeung sumur doang wah kuari jadi santri Cinglu jadi santri Korea santri Cina santri Jepang mulai ngahanju-hanju kuari pemikiran geus berbeda tingkah geus berbeda segala geus berbeda aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade ngaji
kuari nu gaji liwat ka mana lamun urang liwat ka mana ge kuari keur kararieu bae masyaallah narongton TV bae narongton TV teh dibere hobi jasa dibere di isuk datang ka beurang datang ka sore datang ka peuting datang ka isuk deui aya anu henteu nyangu-nyangu aya nu nyangu jadi kerak kabeh lantaran pohoan nonton TV kabeh ngaji geus teu kumaha ganti supaya daek kuari kumaha TK ganti ku TK bagus sakitu mah ngan niat nu beda baheula mah ikhlas TK mah kan kudu bayaran teu ikhlas hasilna moal beres keur ieu mah bareng maraganan ngaji bae gitu beres balik naik nu ka Quran beres beres geus sugan maredet henteu aya ge hiji dua jang lampu doang geus bae beres uang minyak teh aya ge teu nu peduli we nu henteu mun boga murid 100 nu peduli 5 anu 90 ya Allah ya Rabbi atuh henteu bae tapi kan manfaat bersama baca Quran biasa nanti kuari TK bagus ngan aya bloon mana bloon orok di pagahan manasik biasa orok lebay kalam lebay dek kira ka makan sia aya orok di pagahan manasik haji geus beres teh pagahan manasik bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan tawaf bersama dan sa'i bersama. Cuman harus naik bus biar supaya enggak hilang. Terus harus anu-anunya ongkos bus enggak mahal sih cuma 100.000. Karena anak kecil bukan 50 isinya 100 juga enggak apa-apa. 100 kali 100 berapa? 100 kali 100 berapa? Gegerahan atuh siang buta. Lain mah greget jasa. Lamun 200.000 jadi sabar duit. 20 juta kaditu cuman 3 juta atau 4 juta. Geus anu silemna sabaraha juta. Ieu mah keur carita doang. Carita eta keur kakarakos kitu dan lain-lain sebagainan. Henteu jore palinter ngan mangpaat mah. Sakitu doang. Sebab teu ikhlas asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya aku kucuprakan di cai kiruh atau kadituna kiruh mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya mantak masuk bae ka TK kadina lempengkeun deui ku urang ceng sia geus TK sing adanya kudu ikhlas gitu ya urutan abah eta ikhlas teh lain tah tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua abah mah cenah teh ikhlas ada udak di balik batu cak anak bisa anta anak tuh ya iya mentak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rizam minas sama'i bima kanu yazlibun parae kumaha kalanjutanana setelah paeh was alhum wallahu a'lam.